Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa hakaza sareng eta kitu deui saperti mazkur yang bagi peryogi li talibil ilmi ka jalma anu nyupri ilmu naon ayastagila yen kudu katungkul ieu si talib bisyukri ku syukuran bilisani ku lisan wal janani sareng ku hate wal arkani sareng ku pirang-pirang anggota wal mali sareng ku harta wayaro sareng ningali ieu si talib al fahma kana pahamna wal ilma sareng kana ilmuna wa taufiqi sareng ku wa taufiqo sareng kana taufik minallahi ta'ala eta ti Gusti Allah ta'ala wayat luba sareng nyuhunkeun nyupri ieu si talib al hidayata kana hidayah minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala biduai ku ngadua lahu ka Allah wa tadarrui sareng DP ilahi ka Allah fa innallaha karana sayaktusna Gusti Allah hadin eta anu nuduhkeun man ka jalma istahdahu anu menta hidayah ieu man ka Allah ahlul haqqi mangka ari ahli hak wahum sareng ari itu ahlul hak ahlu sunnati eta ahli sunnah wal jamaati sareng jamaah tolabu eta pada nyupri ieu ahlul hak al haqqo kana hak minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala al haqqi anu hak al hadi anu nuduhkeun al mubini anu mertelakeun al asim anu ngaraksa pahadahum tah nuduhkeun ka ahlul haq sa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala wa asomahum sareng ngaraksa Allah ka itu ahlul haq anid dalalati tina kasasaran wa ahlud dalalati sareng ari ahli sasar ajabu eta pada nganggap ieu ajabu eta pada nganggap hebat ieu ahlu dalalah bi roihim kana pendapatna itu ahlu dalalah wa aqlihim sareng kana akalna itu ahlu dalalah wa talabu sareng nyupri ieu si ahlu dalalah al haqqo kana hak minal makhluqi ti makhluk al ajizi anu apes wa huwa bari ari itu makhluk teh al aqlu eta akal li anal aqla karena sayaktosna akal la yudriku eta henteu bisa manggihan ieu akal jami al asyai kana sakabeh pirang-pirang perkara pahujibu tah dihalangan ieu ahlu dalalah wa ajizu sareng apes itu ahlu dalalah wa dhallu sareng sasar itu ahlu dalalah wa adallu sareng nyasarkeun itu ahlu dalalah qala hadaus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ari sajalma arafa eta nyaho ieu man nafsahu kana dirina man faqad arafa nyata geus nyaho ieu man robbahu ka pangeranna man fa iza arafa mangka di mana-mana nyaho ieu si man ajza nafsihi kana lemah dirina ieu si man faqad arafa nyata geus nyaho ieu man qudratallahi kana kawasana Allah wala ya'tamidu sareng moal tatagenan ieu man ala nafsihi kana dirina man wa aqlihi sareng kana akalna man bal yatawakkalu balik tatawakal ieu man alallahi ka Gusti Allah wa yatlubu sareng meredih ieu man minhu ti Allah al haqqo kana hak wa man sareng ari sahaja yatawakkal eta tawakal ieu man alallahi ka Gusti Allah bahwa mangka ari Allah hasbuhu eta anu nyukupkeun ka man wa yahdihi sareng anu nuduhkeun Allah ka man ila syiratin kana jalan mustaqimin anu bener waman sareng ari sahaja kana eta bukti ieu man kana eta bukti naon lahu waman sareng ari sahaja kana eta bukti lahu eta tetep pikeun man naon malun harta palayabkho tah moal koret ieu man wayam bagi sareng peryogi naon aya ta'awadza yen kudu menta pangraksa ieu man billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala minal bukhli tina koret qala ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayudain ari naon panyakit adwa'u anu leuwih bahaya minal bukhli tinimang koret wakana sareng kabuktosan saha Abu Syaikhi al Imamu al Ajalu Syamsul A'immati al Khalwani fakiron eta anu fakir yabiu sok ngajual atau sok ngical ieu Abu Syekh al halwa kana anu amis-amis
Makana san kabuktosan ieu Abu Syekh teh yu'ti eta sok masihan ieu Abu Syekh al fuqaha ka pirang-pirang ahli fikih minal halawa tina pirang-pirang anu amis. Wa yaqulu sareng ngadahu ieu Abu Syekh ud'u kudu ngadoakeun anjeun libni pikeun anak kuring. Pabi barokati judihi tah ku sabab kaberkahan bageranana ieu Abu Syekh wa tiqadihi sareng tekadna ieu Abu Syekh wa sapaqatihi sareng nyaahna ieu Abu Syekh wa tadarruhi sareng DP-DP na ieu Abu Syekh nala tah meunang saha ibnuhu anakna itu Abu Syekh mak kana perkara atawa kana ilmu nala anu tos nampi ieu ibnu wa yastari sareng kudu meser ieu si thalib ilmi bil mali ku hartana al kutuba kana pirang-pirang kitab wa yastaktibu sareng kudu nulis ieu si thalib payakunu mangka bukti itu istiro teh aunan eta jadi pitulung ala ta'lumi kana diajar wa tafakuhi sareng nyuprih ilmu fikih. Wakod kana sareng kabuktosan li Muhammad ibn Hasan eta tetep pikeun Syekh Muhammad bin Hasan naon malun kasirun harta anu seueur hatta kana sehingga kabuktosan lahu eta tetep pikeun itu Syekh Muhammad salah sumiatin 300 jalma minal wukalai ti pirang-pirang wakilna alamalihi kana ngurus hartana itu Syekh Muhammad faang fakohu terus nganapakahkeun ieu Syekh Muhammad kullahu kana sakabeh hartana Syekh Muhammad fil ilmi dina ngahasilkeun ilmu wal fikih sareng ilmu fikih walam yabqa sareng henteu nyesa lahu ka eta walam yabqa sareng henteu nyesa lahu ka itu Syekh Muhammad walam yabqa sareng henteu sesa lahu ka Syekh Muhammad naon saubun nafisun pakaian anu alus faro'ahu teras ningali ka Syekh Muhammad sa Abu Yusuf pisau bin khalqin dina anggoan anu butut farsala teras ngutus atawa ngirim ieu Abu Yusuf ilahi ka Syekh Muhammad siaban nafisatan kana pakaian anu sae palam yakbalha teras henteu nampi ieu Syekh Muhammad kana siabun nafis faqala teras ngadahu ieu Syekh Muhammad ujila dipaparinan kadunyaan saha lakum aranjeun ujila sareng dipaparin nikmat akhirat lana sahalana urang sadayana wala allahu sareng mudah-mudahan Syekh Muhammad wala allahu sareng boa-boa Syekh Muhammad innama lam yakbalhu eta pasti henteu nampi Syekh Muhammad kana eta barang tadi teh pamasihan teh atawa siabah napisah teh paing kana sanajan bukti naon qabulul hidayati narima kana hidayah teh sunnatan eta sunat 5 karena perkara roa anu ningali ieu Syekh Muhammad inna fi zalika kana sayaktosna eta tetep dina itu siabah nafisah atawa perkara anu dipasihan teh madillatan aya kahinaan linapsihi pikeun dirina Syekh Muhammad qala ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa henteu meunang lil mukminina eta tetep pikeun jalma mukmin naon ayuzilla yen ngahinakeun ieu mukmin nafsahu kana dirina mukmin wa kieu sareng dihikayatkeun naon anna fakhrul islami al arsabandia jamaah eta ngumpulkeun ieu Syekh Fakhrul Islam kusyural batihi kana pirang-pirang cangkang samangka al mulqata anu dipiceun pi makanin khalin di tempat anu sepi fa akalaha teras nuang ieu Syekh Fakhrul Islam kana itu kusyur paraathu teras ningali kana ka itu Syekh Fakhrul Islam sahajariyatun hiji amat Pak akhbarat teras ngawartoskeun ieu jariyah bizalika kana itu kajadian maulaha ka dununganana itu jariyah patakhoda teras nyieun ieu maula lahu pikeun Syekh Fakhrul Islam dakwatan kana hiji uleman pada ahu teras ngundang ieu maula ka Syekh Fakhrul Islam ilaiha kana itu dakwah falam yakbal henteu nampi ieu Syekh lihada kana ieu dakwah wa hakada sareng eta nya kitu deui yang bagi misti li talibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih ilmu naon aya kunayan kudu bukti ieu si talib teh za himmatin eta anu boga cita-cita aliyatin anu luhur layat mau bari henteu toma ieu si talib pi amwalinas di pirang-pirang hartana jalma qala ngadauh
alaihi salatu wassalam iyyaka kudu jauh anjeun wa toma'a kana toma fa innahu karana sayaktosna toma fakrun hadirun eta kafakiran anu hadir wala yabkhal sareng ulah koret ieu si talib bima kana perkara indahu nu eta tetep dideukeutkeun si talib minal mali tina harta bal yunfiku balik tak kudu nganapakahkeun ieu si talib ala nafsihi ka dirina si talib wa ala ghairihi sareng kalian si talib waqala sareng ngadauh sa Nabi sallallahu alaihi wasallam annasu ari manusa kulluhum tegasna sakabehnas fil fakri eta tetep dina kafakiran mukhafatul fakri tegasna sieun fakir wakanu sareng kabuktosan ieu nas fi zamanil awali di zaman baheula ya ta'allamuna eta sok dialajar ieu nas al hirfata kana karajinan tsumma ya ta'allamuna terus diajar ieu nas al ilma kana ilmu hatta latat mau sehingga henteu toma ieu nas pi amwalinas di pirang-pirang hartana jalma wa fil hikmati sareng eta tetep dina hiji hikmah man ari saha jalma istagna man ari saha jalma istagna eta ngalap sugih ieu man bi amwalinas ku hartana manusia iftaqoro tah bakal fakir ieu man wal alimu sareng ari jalma alim iza kana eta di mana-mana bukti ieu alim tomaan eta tukang toma layabko tah moal tetep lahu pikeun ieu si alim naon hurmatul ilmi kahormatan ilmu wala yaqulu sareng moal ngucap ieu si alim bil haqi kana hak walihada sareng karena ieu kagorengan si alim kana bukti ya ta'awadu eta sok menta pangraksa saha sahibus syar'i anu kagungan syara sallallahu alaihi wasallam nyatana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu sareng ngadauh ieu sahibus syar'i a'udzubillahi min ta'min yudni ila tabain a'udzu nyalindung abdi billahi ka Gusti Allah min ta'min tina toma yudni anu ngadeukeutkeun ieu toma ila tabain kana kahinaan hoyam bagi sareng misti naon alayar jua yen ulah ngarep-ngarep ieu si talib illa minallahi ta'ala angin ti Gusti Allah ta'ala wala yakhafa sareng ulah sieun ieu si talib illa minhu angin ti Allah ta'ala wa yadharu sareng dohir naon zalika ieu sieun ku Allah bi mujawazati hadis syar'i ku ngalewatan patokan syara wa adamiha sareng henteu mujawazah paman mangka ari saha jalma aso eta maksiat ieu man Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala khaufan karena sieun minal makhluk ti makhluk faqad khaufa nyata sieun ieu man ghairallahi ta'ala kasalian Allah dalam ya'si teras di mana-mana henteu maksiat ieu man Allah ka Allah li khaufil makhluki karena sieun ti makhluk wa raqaba sareng ngaraksa ieu man hududa syar'i karena pirang-pirang patokan syara palam yakhop tah teu sieun ieu man ghairallahi ka salian Allah bal khopa balik tah sieun ieu man Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa kadza sareng eta nya kitu deui saperti madkur fi janibir rajai dina lebahan ngarep-ngarep kana rahmat Allah wayang bagi sareng misti li talibil ilmi ka jalma anu nyupri ilmu naon aya udda yen kudu ngitung-ngitung ieu si talib wa yuqaddira sareng kudu ngukur ieu si talib di nafsihi pikeun dirina si talib takdiron kalawan ukuran pitikrori dina malikan pelajaran painahu karena sayaktosna itu kalakuan layastakiru eta moal tetep naon qalbuhu hatena si talib hatta ya bulugo sehingga tepi ieu si talib zalikal mablagi kana itu ukuran anu ditangtukeun wayang bagi sareng misti naon ayuk kariro yen kudu malikan ieu si talib sabaqal amsi kana pelajaran anu kamari khamsa marratin kalawan 5 pirang-pirang balikan wa sabaqal yaumi sareng kana pelajaran poe allazi anu qoblal amsi samemeh kamari arba'a marratin kalawan 4 pirang-pirang balikan wa sabaqal ladzi sareng kana pelajaran anu qoblahu nu tetep samemeh qoblal amsi salasan kalawan 3 balikan waladi sareng kana pelajaran qoblahu anu samemeh sabaqal ladzi
isnaini kalawan dua balikan waladi sareng kana pelajaran qoblahu anu samemeh sabaqaladi wahidan kana sabalikan fahadza tah ari ieu aturan malikan idda'a eta anu ngajak ieu hada ilal hifdi kana katalar wayam bagi sareng misti naon alaya tada yen ulah ngabiasakeun ieu si thalib al mukhafatata kana launkeun suara fitikrori dina malikeun ilmu lianna darsa karena sayaktos ngadares yang bagi eta misti naon aya kuna yen bukti ieu darsu teh bikuatin eta tetep kalawan kuat wanasyatin sareng semangat wala yajhar sareng ulah narikeun ieu si thalib jahron kalawan tarik wala yujhida sareng ulah ngaripuhkeun ieu si thalib nafsahu kana dirina si thalib kailayan kotia sehingga tepegat ieu si thalib anitikrori tina malikan pelajaran fakhirul umuri tah ari pang alus-alusna urusan ausatuha eta pertengahanana umur hukia dihikayatkeun naon anna Aba Yusuf sayaktos Nabi Yusuf kana eta kabuktosan ieu Abu Yusuf teh yuzakiru eta muzakarah ieu Abu Yusuf al fiqh kana ilmu fikih ma'al fuqaha'i sarta ulama ahli fikih bikuwatin kalawan kuat wan nasyatin sareng sumangat wakana sareng kabuktosan saha sohruhu mantuna Abu Yusuf ya ta'ajjabu eta narima kaget ieu sohru bi amrihi dina urusan Syekh Abi Yusuf wa yaqulu sareng ngadahu ieu sohru ana ari kuring a'lamu eta uninga kuring annahu kana sayaktosna Abu Yusuf jaiun eta anu lapar mundu khamsati ayyamin dina 5 pirang-pirang poe wa ma'adzalika sareng eta tetep sarta jaiun sarta lapar annahu sayaktosna Abi Yusuf yunaziru eta munadzarah ieu Abu Yusuf mal kuwati sarta kuat wan nasyati sareng sumangat wayang bagi sareng misti naon alayakuna yen ulah bukti li talibil ilmi eta tetep pikeun si jalma anu nyupri ilmu naon fatratun goncang hate watahayyurun sareng bingung fa innahuma karena sayaktosna itu fatrah watahayyurun afatun eta bencana atawa bahaya wa kana sareng kabuktosan sa ustazuna guru urang sadayana Syekhul Islami Burhanuddin tegasna Syekh Islam Burhanuddin yaqulu eta ngadawu ya Syekh Islam innama golabtu pastina ngelehkeun ka kuring innama golabtu pastina ngelehkeun kuring syurokai ka pirang-pirang babaturan kuring bi anni kusabab sayaktosna kuring lam yaqo eta teu tumiba li pikeun kuring naon al fatratu patroh wal idtirobu tegasna goncang hate pitahsili dina ngahasilkeun ilmu wakana sareng kabuktosan yuhka eta dicaritakeun an Syekhil Islami Asbijabi ti Syekh Islam Asbijabi naon annahu sayaktosna Syekh Islam waqa'a eta tumiba ieu Syekh Islam pitahsilihi dina ngahasilkeun ilmu waqa'a eta tumiba pitahsilihi dina ngahasilkeun ilmu wa ta'allumihi sareng nalika di ngaji ilmu naon fatratun goncang hate isnatai asyrata sanatan dina jero 12 tahun bingkila bil mulki kusabab gonta-ganti na raja wa kharaja sareng kaluar ieu Syekh ma'asyarikihi sarta rerencanganna Syekh fil munadzarati dina urusan munadzarah walam yatruka sareng teu ninggalkeun ieu Syekh sarta syarik al munadzarata kana munadzarah wa kana sareng kabuktosan ieu Syekh sarta syarik ya jelisani eta diuk itu duanana fil munadzarati dina munadzarah kula yaumin dina saban-saban poe walam yatruka sareng teu ninggalkeun ieu duanana al julusa kana calik lil munadzarati pikeun munadzarah isnatai asyrata sanatan dina jero 12 tahun pasoro tah jadi saha syarikuhu rerencangan Syekh Syekhul Islami eta guru Islam li Syafi'iyina pikeun golongan madhab Imam Syafi'i wa bari ari itu syarik karena eta kabuktosan ieu syarik teh Syafi'iyan eta bangsa madhab Syafi'i wa kana sareng kabuktosan sa ustazuna guru urang sadayana Asy-Syekhul Qadi al Imam Fakhrul Islam Qadi Khan
Yaqulu eta ngadahu ieu qadihon yang bagi misti lil mutafaqihi pikeun jalma anu nyuprih ngaji ilmu fikih naon ayah fadho yen ngaraksa ieu si mutafaqih nuskhatan wahidatan kana salinan anu sahiji min nusakhil fikhi tina pirang-pirang salinan ilmu fikih daiman salawasna patayassaro tah bakal gampang lahu pikeun ieu mutafaqih ba'da dalika dina sabada apal hiji nuskhoh naon hibduma ngapalkeun kana perkara sami'a anu nguping ieu mutafaqih minal fikhi tina ilmu fikih. Wallahu a'lam bishawab.